Assalamualaikum, Abdi Alfian Nova bade ngadamel masakan khas Sunda nyaeta kue cucur. Bahan-bahannya nyaeta aya tepung beas, tepung tarigu, gula beureum, gula bodas, jeung 2 lembar daun pandan. Asupkeun cai jeung gula beureum nu geus dipotong-potong. Asupkeun daun pandan, asupkeun gula bodas, aduk, aduk nepi ka halus. Mun geus ngabulubuk, caina disaring. Tos eta asupkeun tepung beas, tepung tarigu, jeung cai gula beureum geus disaring. Aduk nepi semua menyatu. Aduk nepi ka halus. Nah, mun geus halus kos kieu, diemkeun selama 20 menit.